Pawargi sadayana rupina mas kadap di acara orang kawitan. Kalian ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Junduk waktu anu rahayu inggang mangsa anu sampurna malaki ligana ati campaka mangkakna dada beben layar tarik jangkar sumangga orang sakseni kurang sadayana prosesi ngaras kali siraman tersana Neng Pina Maharani Sundari adi diserengan ku Ibu Ramana tersana Bapak Yayat Suryanto kali Ibu Dewi Pusparu. Kalian ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Upacara ngaras kali siraman dikawinkan ku upacara ngecatkeun Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid alayya. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahirabbil alamin. Hadratul mukarramun anu kusip kuring dihormat para alim ulama, para juama, asatid wal asatidah, keluarga besar calon pengantin, keluarga besar Bapak Yayat Suryanto kali Ibu Dewi Pusparu anu kusip kuring dihormat. Sabadana nyangakeun salam tahiyatul islamiyah langkung dipayun mangaurang sami-sami manjatkeun puji miwah syukur ka pangarsana Allah Subhanahu wa taala anu mana alhamdulillah rupina mangalangkungan kudot kali roda teman kena orang dina enjing-enjing ieu dinten Jumaah tapi 26 April 2024 anu rupina mah urang sadayana parantos biasa diumum puluh patepung lawung Pamprov Tiongkok di patempatan nyaeta dina raraga nyakseni hiji upacara adat mangrupikeun upacara adat Sunda nyaeta acara ngaras anu diteraskeun kana acara siramanana Neng Pina Maharani Sundari putrina Bapak Yayat Suryanto kali Ibu Dewi Pusparu dieu anu insyaallah dina dinten enjing mantena sejang dahulu Hacep Bambang Indrajaya putrana Bapak Adang Kosasih atanapi Bapak Kos kali Ibu Siti Rumsih. Atuh mudah-mudahan kumpul ngariungna urang sadaya di patempatan sing dilungsuran diuhan kurahmat kalimah firman Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Satrasna teh hilap salawat wa salam mugia tetep dicurang limpahkeun ka panutan urang sadayana nyatana habibana wa nabiyana wa sabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka para kulawargina ka para sahabatna ka para tabiin para tabiin untuk dugikeun ka urang sadayana anu sami-sami sejami turut mitumet kaman kada dugi ka yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kalawargi sadayana rupina mah satu acan di pedar naon ari ngaras naon ari siraman sumanggaina urang kawitan acara ngaras sareng siraman.
Suksanaos acara ngaras atanapi siraman rupi nama daya tumalina sareng kaidah agama nama nanging urang daya parna urang nyucuk galur karuhun kapungkur mapai laratan suku urang baheula supados kauninga rupi nama ku para nonoman sareng supados teu janten pertarosan dupi kecap ngaras kawitna nyaeta tina bahasa kawi anu hartosna nyaeta sungkem atanapi munjungan dina bahasa Sunda aya kecap ngaraas anu hartosna nyaeta mentasan cai walungan anu deet kupituna kecap ngaras sareng ngaraas teh rupina mah aya tumalina sareng cai nanging anu dimaksud kecap ngaras dina budaya Sunda mah nyaeta ngawasuh dampal sampean ibu rama ku perantawisan cai janten cocok sareng loyok hiji putra anu bade mitembian ngambah kahirupan anyar ngambah alam rumah tangga sija edok gempor sumolono nyuhungkeun dihapunten kasepuh Neng Pina gelis dina dinten ieu sasatna hidup nuju cicing di basisir nyawang ka tengah lautan ninggal ombak anu sakitu upal-upalan sareng gelombang laut anu sakitu ageuna di dinya aya hiji parahu anu bakal ditumpakan teh sareng caroge tangtosna we eta parahu teu salawasna aya dina kaayeman tangtosna we eta parahu teu salawasna aya dina katentreman tapi tangtosna we eta parahu bakal ngaleh ka katuh sareng ka kenca anu pinuh ku rupa pagogoda sareng cocoba kukituna urang doakeun kurang sadayana ya mudah-mudahan Neng Pina dina ngayuh bahtera rumah tanggana sareng cek indrang teh sing teu kacandak ku sakaba-kaba gelombang laut anu sakitu ageuna amin ya rabbal alamin sim kuring sejapu peujeuh di mana hidup tos gaduh panutan anu enggal nyaeta sasatna hiji caroge omat gelis hidup ulah ngahilapkeun kana jasa sepuh ibu rama hidup ibu hidup anu parantos ngandung hidup 3 bulan ngeherang 2 bulan lumenggang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan kolot 8 bulan ngora 8 bulan kubrak kalambingnya kalawan ditampanan ku kanyaahna ibu ramah hidup sesat getih anu ngalungkrah cai karinget anu ngucur tapi tetela dengan gelis kanyaah ibu ramah hidup teu aya wates wangunna kukituna beral ayeuna geraseukeun hapunten kanu janten ibu ramah hidup geraseukeun pidu anak tinu janten ibu ramah hidup geura wasuh dampa sampean ibu ramah hidup geura simitan dampa sampean ibu ramah hidup anu hartos geura angkat harkat darajatna ibu ramah hidup sakali deui simkuring sejapu tujuh di mana hidup tos gaduh panutan anu enggal nyaeta sasatna hiji caroge
omat gelis hidup ulah ngailapkeun kana jasa sepuh ibu ramah hidup anu parantos ngayuga hidup disuk-suk tidungdung berang dijadikeun peuting dijadikeun berang keur ngabelaan hidup upami dietang ku artos tos sabaraha tahun gelis jelas biaya hidup tingawitan lahir dugikeun ka ayeuna bade nikah upami dietang ku meter tos sabaraha ribu meter jelas angwan hidup tingawitan lahir dugikeun ka ayeuna bade nikah ku kituna sakali deui bral ayeuna geura sukeun hapunten akan janten ibu ramah hidup neng pina gelis hidup ulah rek kunjung ka gunung ulah rek puja ka sagara sabab naon gunung masuk rajin urut sagara sok rajin bedah tapi hidup kudu munjungnya ka indung mujaknya ka bapak sabab naon indung mah tunggu rahayu nya bapak tangkal nagaraja anu dicalikan ku hidup eta teh sinjang 7 sinjang kamu meut paribasana ge dianggon ge salebaran sakali tapi ari kaputra mah daya barang anu kinasian estu sadayana dipasikeun kitu kanyahna ibu ramah hidup ka hidup tapi kacantang tasrupi nama hidup biasa kitu kan jantan ibu ramah hidup sinjang anu 7 teh ngagaduhan mana tanapi perlambang anu kahiji manana iman rukun iman aya 6 anu kadua manana Islam rukun Islam aya 5 anu katilu manana ihsan bohong iman jeung Islamna urang lamun teu bareng ka ihsanan anu kaopat lambangna ikhlas sagala rupi padamaran kebiasaan ku kaikhlasan anu kalima lambangna soleh solehah putra putri anu soleh solehah ngarakeun ka ibu ramana lambang anu kagenep nyaeta sidikiah lambang anu katujuh nyaeta mukorobah teh hartosna akrobna atawa deketna antara urang sareng pangeran urang sakitu rupana para sepuh milah pargi sadana sumangga urang sakseni kurang sadayana hiji putra hiji putri anu sejak kedalisan sejanyungkeun dihapunten sejanyungkeun pidoana tinu janten ibu kalihana yang tina jadi tinggal apa dipayunan hidup ayat 2 sosok mama sareng papa mama nutas ngagandung salapan sasila minadu kita beberapa pagelaran kalam dunia apa oge sami anu ngayuda hidup payu sekalian batas hidup dinadakan ayeuna sajajongkeun dihapunten sajajongkeun pidoana sajajongkeun restuna di janten ibu kalihana palawan bisa sadayana sumangga urang kupingkeun urang sadayana hiji putri anu sejak kedalisan sajajongkeun dihapunten sajajongkeun pidoana di janten ibu kalihana Bapak tidak diterima yang abi calik payunan mama sang bapak kanggo ngaras wiru abi mau salam insal dosa dan alepatan saling nyesakan sama mama sareng ka bapak kemarin itu abi nuhun dengan rambut ini tapi namun daya rasa sareng alepatan abi teu acan tiasa ngabalas ulang tadi makanan kesuaian teh mama sareng teh bapak anu parantos ngatik ngadidik abi ti alit dugi kadewasna dugi adik ayeuna bade nikah mugi doana mugi mama sareng bapak disayang dipanjangkeun yuswa kalayan aya dina dina rahmat pitulung Allah subhanahu wa ta'ala dina dinten enging abdi bade ngadahuk sareng bapak pamangkin pilihan abdi sareng insya Allah tiasa janten imam abdi mugi mama sareng bapak ngarestuan ngariduan sareng ngadu abdi kana rumah tangga abdi mugi rumah tangga abdi sin sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Bapak punten abi lamun aduh kalempatan
Bismillahirrahmanirrahim. Teh gelis anak ini, anak papa, anak mama. Panggoro disuhunkeun, teh disuhunkeun oge. Mama sareng papa parantos ngahampura. Oge ngaridoan sareng ngarestuan oge ngadoakeun mugia rumah tangga hidup duaan ing sakinah mawadah warahmah. Teteh papa sareng mama ngaridoan teteh ikhlaskeun teteh mugia teteh sehat jembar rezekina sing janten keluarga sakinah mawadah warahmah. Ku papa sareng mama didoakeun sing teteh sehat bahagia. Di sadena alhamdulillah rupi nama parantos kepuping kurang sadena kadang lisan tidak jantan kurang kali mengunjungkan diapunkan nyungkan biruana tidak jantan ibu ramana ayeuna urang sakseni kurang sadena hiji berang kali habis menjadi pempor pakarema panangan nyungkan diapunkan nyungkan biruana tidak jantan ibu ramana sok ayeuna ka mamah lanjut. Dina sambil selawat teteh dinanya mana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Papa hampurkan teteh mama ketos kandung salapat kasih lagi nabi kita diberatkan bangladesh dalam dunia di alit di medan ditatap di sabdu di kakiwari teteh toleh-olehnya sahkan mama babugi mama sinirido babugi mama sinirido teteh segala untuk kampung bangkara rumah tangga untuk anak duduk pada siap seperti peluk mama kalau dipeluk kalau teh sok harus dengan cemil mama bukan berdoa bukan restu dari mama sadaya dosa. kalau kiri kanan pina nah itu sambil harus nanti karena kecil jadi sok sumber berdoa sumber restu nanti dijadikan mama sumber berdoa sok enak dipeluk disut kening pinana ku mamana keningna nanti tahan sok enak sanat sabar mamana kalau good sok enak diwasuk al-jannatu tahta min aqdamil ummahat surga yang dina dapat sampai anu jantan ibu sok sungkeun kuduana sungkeun restu kudu jantan ibu kudu jantan mama sok gitu deui sekali deui 2 kali sampai deui bismillahirrahmanirrahim sok tetap sambil salawat ke nama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sok aya atas diwasuk kelas 8 Minang kasih parasa aduh Gusti sok enak tes 8 terus disungitan ya disungitan teh hartasna kudu sungitan keluarga berangkat harkat derajatna dijantan keluarga sok terus enak sujud dan sampai ke Gusti doakan ke mamahna doakan ke mamahna diduh gelis anak king anak mama 10 tahun 7 tahun hidup di lorong jatuh di jari kita kunjung dapat mah ayeuna hidup cukup waktu nanti tinggal maksana anak kudu bersih jeung mamah saudara papa
di mana sekali di kaluhur di mama kaluhur lahir jeung batin mama pasti ridho soalnya mainan papa sami nyongker tudana juga nasi ka papa salima kerhidup di tetap saja selawat kina mana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sok kenal teuing dina tanah papa sembahan abdi berteteh mata dari ibarat tentang ketebuh Tuhan juga tidak kata teh dua diteteh sejak abah kehidupan rumah tangga untuk oleh disumpah kita di doa sareng pituah di papa sebetul di papa nakal gua awas gede kana juga papa ya sama Gusti mana lain dia sok kiri kanan benar sok benar pun tadi sok enak tos enak canak disunding keningna ku papana kening neng pinana nyantai disunding keningna tos sok enak canak sampean papa sami tau dua su sampean papana dua su tau isko bakti kadutan tersebut yung keduduanan yung kerestuna sayur paripos utama duk huruf dan jawa saya kaler saya kedua sampai dia pisan ketiga teken dan kabelan hidup kita terakhir dulu tentang dewasa sok nyok terhapus dengan yang keturunan enak di wasu terus di lapan menganung harta segala sekitar di harta dengan harta berarti yang dijantan ibu kalian sok enak sewujudnya karena sampai papa pertama hidup keseluruhan dengan ada suci yang berbeda laku hidup doaan dengan cinta asuh dengan bapak ada saja kita rumah bapak ada kita pati bapak judul pisan segala saja pisan beral anak bin beral bencar beral payunan rumah tangga hidup sok dipeluk bapak ada kaluhur sok atos ayeuna kadia di dia adena sok abdi kadia dia ayeuna dede bakut tetehna sok salib ka teteh tadi peluk bakut tetehna sok tos tos ayeuna ka nenek sadena ka kakek sok ade ka mamah yang pergi ka eyang-eyang ka uang ka nenek ka kakek sok pamino aya keneh yung ketuduana di sadena terus balinya nah terus masih keneh ayah mangsa datang ayah mangsa mulai sejarek bahwa di sedena alhamdulillah rabbil alamin rupin nama acara ngaras namanya parangtos kelaksanakeun atau rupin nama kurang teraskeun kana acara salajengna nyaeta acara siraman anu bade giringan dalil doa kumaha rupikeun acara siraman atanapi anu bade giring diramankeun ka calon panganten
saja binati mama sareng papa teh diteraskeun anu kahiji eyangna Ibu Masriah nama ngadu pinawarang teraskeun kana acara salajengna nyaeta acara sirap. Langit